lah. Bener teh. Tah kitu. Cenah ngadang mah cenah ayeuna teh tah arek ka dieu. Oh, halus ya. Ya sugar mampir atuh ka ieu ka dieu. Ada tinggal abi kita YouTube nam nih ganteng. Ya kan sih, ingat-ingat wae teh tadi. Kuringan kemana-mana kan. Ya, nya no. Di urang teh naon sih? Nah, ka ditu ka dieu. Jalan-jalan sepi rek nelpon. Kayak janda hiji. Wah, mana? Wow. Coba. Iya, takut ayeuna teh. Kasih ditelepon. Oh, ya sok. Siap, sok. Cing. Ngaranna teh Neng Aming. Oh, iya. Gelis teh. Wah, gelis teh. Budak hiji. Oh, bener dia halus. Bener-bener. Sukana aya babaturanna. Cicing heula. Oh ya ampun. Lis ya si Adi video nelpon. Salahnya sok teh. Ya. Assalamualaikum. Kumaha Pak Haji? Waalaikumsalam. Lu jadi mantan nih. Aya di bumi abi mah Pak Haji. Kumaha kitu Pak Hajinya? No. Oh, kalau rasana tuh. Ieu teh haji teh nuju ke Kurilingan nya. Oh, Pak Haji bade ngerasakeun ka bumi. Mangga tuh mangga. Nya atawa we abi mah kaanjangan ku Pak Haji. Nya maksudna tujuanna mah muhun kadinya ki sareng ieu ujang pi. Muhun. Muhun atuh haji kadinya ayeuna nya ngabujeng nya. Oh, bade ayeuna ka dieuna sok deui. Muhun atuh. Oh, eta nuju di mana eta? Nuju di jalan? Oh, terang badannya bumi abi nya, terang kene? Iya. Mangga Pak Haji ku abi di atasnya. Ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia euy. Si Pak Haji rek ka dieu cenah rek nyimpang. Atuh urang siap-siap Apa ya atuh siap-siap teh bae. Hewannya is. Ayo, ya, kamu. Itu benar teh, benar. Hah? Ya, lihat tuh guys teh. Wah, bener udah uji demplon jangkung. Wah, mantap. Terus teh ayeuna jang pemajikan sarapan. Wah, pantas. Bener teh. Teu bae ayeuna aya babaturan mah. Teu urang hiji. Siap. Kalem. Matakan nuturkeun haji mah naon? Moal boke, moal garing. Baseuh luhur, baseuh handap. Tah eta. Betul sebeuh. Mana lumayan ausah. Jangan lupa duit ini. Mana benghar. Kurang ketrok. Ya, bener. Hayu atuh am hayu siap heula. Assalamualaikum. Saya di bilang segeletan Siap. cantik lu apa geus Abi kumaha? geus itu pokokna make lah nya geusnya pakeun apa nya teh. Waalaikumsalam. Neng Amin. Ini kas dugi deui mana we tadi jalan kene baru abi ka acan siap-siap ih Pak Haji mah. Ah, can ibak ya? Nah, can ibak teh sagelis kieu Neng Amin mah. Asli. Mohon atuh Neng Amin. Oh, ningali. Jang teh jang. Can ibak. Tapi geulis di jangnya. Bener euy. Aneh. Sakit itu. Ngomongnya si ibak. Wah, beki geulis gebida dari tuntirangit. Aya saha? Oh iya biasa we aya Bos kita haji kayak kerabat. Kerabat Haji mah enggak. Gitu, ayo. Ayo, It. Siap. Iya, tenang naon. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji kalau teh mangga cari-cari. Mangga cari Pak Haji, cari. Aduh. Cari Pak Haji. Aduh puntennya Pak Haji, kita menyimpan bawa tak kieu, acan beberes Pak Haji mah mending ada. Pak dieu teh. Mana we di jalan kene. Di panas di jalan. Eis. Eis. Pengenyakan kopi. Saya Pak Haji. Kumaha sareha? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Pak Haji kumaha mah beuki kasep wae. Pak Haji mah benten ada terus janten juragan kontrakan mah. Ih, Alhamdulillah. nyangkanya Pak Haji bisa maju kieu. Ih, Pak Haji. Manja. Anu, minta nomor rekening. Pak Haji beli apa lah? Pak Haji. Bener, apa wae.
kemarin kan kontrakan ada Paciweuh. Terus aya nama ngeunahnya. Janda. Aduh, aing Rahasiana kumaha? rahasia nama Haji anu ti mau. anjingnya. Tegas. Terus Banget. Intinya hirup loba sorako. Tanya ke si Ujang. Gan jelaskeun sorako teh kumaha. tapi Pak Haji kade soda kana tong karanda wae. Kita mungkin amereun haji mah nya. Tah, Enggak, Laris. Da Ini sumpah Pak Haji, amereunna. ngopi heula Pak Haji ya. Sebuah adang euy. Pak Haji. Gampang, ari ge saha ya? Iya kan bayi aku. Ieu teh Ujang Pimit. Asisten ieu teh aduh. Oh, meni resep. Pak Haji aku kade. Ya. Disebut kasep mana ayeuna ku awewe. Kada tong ngapung we. Eta irung dia irungna. Anjir. Dulunya di rumah. Aduh. Pak Haji ari tadi di mana heula meni asa tere. Kuningan tadi teh. Ayo nabi teh di jalan kene. Iya udah jadi saya mah. Kuningan. Acan teh aya naon ieu teh acan meser tuang-tuang. Iya kawin ieu nya di leuleutnya. Aus ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mah sesuai. Dia mau kadok. Sesuai atunya. Tah, gitu. Tinggal di nu ieu ge atunya. Itu kita lah yang diganteng. Kumaha? Tua aya dah. Sok genit Pak. Dalam mana ya nak? Is. Asal saya. Ayah. Lain. Koper pada keras. Ngomong-ngomong mesti nyata-nyata gitu liurnya jalurna. Aduh, aing euy. Pak Haji, Ulah. kumaha eta tuh rahasia? Apa eta nu disebutkeun ku haji dieu? Meni resepnya Pak Haji Lah, aya nama gitu. Nih. Terang teh kontrakanna sabeureji cenah. Terang tahu nama terus aya 600-nya orang meni resep Pak Ya, Haji. berarti apa urang teh? Ini bandar juragan kontrakan mulai bagus. Ya, Mana sababak kata lobok eleh. siapkeun mah ini. Siap. Lain siapkeun tanya sabaraha sok. Apalan nih Pak Haji mah? Guru. Biasa gitu nanyana. Ari nanya ka awewe teh kudu ngeunang kira lain. Lain. Tapi aku ari ieu. Duh, ya jangan euy. Malu-malu tapi mau eta teh. Hayang tapi era eta teh. Nah, belah gitu. Pasti Pak Haji mah sigana ieu geus jadi juragan kieu mah loba awewe mah. Tanya ke asisten. Kage hiji. Hiji teh di dieu, hiji di Ah. Hiji di bawah kata lobok, hiji di soreang, hiji di katapang ya. Ari ayeuna neng ame naon kesibukan neng ame? Ah, abi mah ngurus murang kali we, sareng bisnis alit-alitan Pak Haji ah. Bisnis naon ya konten? Nya bisnis online gitu we. Ari teh rai. Rai Pak Haji mah hilap deui. Pak Ya. Haji mah Sikat ya? Sikat teh dira. Naon disikat teh? Eta sikat gigi. Pak Haji di sini. Aduh, kumaha si Ujang we? Jangan di dia diukna. Tah di dia we. Nah, mun kitu jangan. Lain bieu disebut kasep di dinya kok karek kadenge urang. Astina lain dia teh sopan ya. Asisten berangku ngarokok di hajina henteu. Mau balik kena ngarokok atuh. Oh, aya. Aya? Minjem lah atuh Jang lah. Alah. Bilang tuh juragan udah kena sabatang ya. Oh, lain kan atuh Jang we. Sabungkus. Oke siap. Sok. Jabang. Kata kan apa? Coklat di rokok. Aduh, ya lain di bodokan. Ayo mah, rokok aki-aki. Bedang. Lah, di mana nih, guys? Kumaha ya, guys? Kalau aja merah bola. Astagfirullahaladzim, sudah teh geus tadi meuli. Yang geus kitu lah sok jajangnya. Ayo. Mahanya itu guys. Ari ieu saha namina ieu teh? Sempurna Bieu, coklat. Oh, ieu we. Aya kasih udah. Tuh kumaha Sok, cek. aya tadi dijamin sok ku haji ieu Asal mah. aya bumi sareng mobil mak bimah. Nah, Insya Allah dah ku haji mah sok dijujurkeun lah pokona mah. ngomong dong full Pak Haji. Wah, nama tercekap ku cinta. Ayeuna kieu kontrakan haji 600. Sombong amat. Ya aku jangan biayaan euis mah mun teu bisa atuh. Bangga atuh Pak Haji. Bener ya teh? Take mumpung eueuh si Ujangna nya, take ku haji. Dijujurkeun. Dijajakeun bukan aku haji mah. Moal aya nu teu bisa. Pokona mah. Tong hilap we mas kawin da abi mah teu muluk-muluk. Naon teh? No. Helikopter teh mah. Lamun naik ke mobil. Oh, mangga. Tah,
gitu. Lumayan ya, jangan ngomong-ngomong gitu nya is. Neneng ame jadi saya. Goblok. si Pak Haji mah. Ali mah Pak Haji mah, Pak Haji mah, istrina, setiap tikungan ayah. Teu ari ujang pinter pan ya. Nih, jeung neng is. Haji ge hayang atuh ya. Haji mah biraku. Ayeuna ari asisten dijodohkeun. Ari hajina kumaha? Aduh. No. Da boga lakon haji mah cek haji ulahnya ulah. Sagaru pagenya. Teh Haji pokoknya Tah, eta. nangis sesek. Aduh, kumaha nya? Tehnya itu mengelila. Teuing tinggal mana? Mun atuh meuli opieun itu Tinggal asa India, ya dari gunung. Ya, ieu teh asa jadi BS aya naon. biasa naon. Busung. Aduh, Gusti nu agung. Banyolnya Pak Hajinya. Banyol. Ya, Pak Haji abi mah da seueur bahasa Spanyol. Keun teu naon, Ari Putra mana ini? Tujuh bopo Pak Haji, Tujuh bopo. tadi teh nya hoyong ninggal Pak Haji Gejul. Sigana teh putrana teh kasetnya. Oh, nya atuh kumaha we mamana. Ya kok beta pilihnya. Mana Pak Haji mah? Atuh nya rios cicok itu teh cereng 5 juta. Insya Allah dah, kita nyadak tunai Pak Haji. Pak Haji masuk alas. Sok ayo nama kieu, nomor rekeningnya sabaraha sok. Tak geus. Catat lah ge diakeun Pak Haji. Soknya Catat tenan Oke, nomor di- rekening geus. tah. Sakantenan ke pada malam mingguan atuh ke jeung sujang pingitnya. Karunya ieu teh teu bisa ngomong jeung ieu jeung awewe. Bae euy sih penting mah ieu we. Mah penting mah. Tah eta we, anggap we lah sujang pingit mah naon sok. Kalau Afgan. Ya, atuh kalau angkat kita mana duitnya segala we. Geus anggap si Afgan lah. anggap pelahnya. Ya anggap orangnya. No. Aduh itu Pak Haji minta aya tong-tong macetnya punten Pak Haji tak Teu teu naon cek aku kopi ge da haji mah tos sanes tuang tadi di ieu tah di Bumi Mas. Sombong amat. Satu menit nyedak makan. Mohon. 5 menit. Kayak orang ieu nya orang pesan. Mana si Ujang Pita menilaminya? Ka warung teh siga nu ka Arab wae. Warung teh dieu kadinya teh. Ka Arab sih rek Pak Haji meulina. Arab sih ganangnya. Tah geuningan. Naon gitu? Bener eta teh. Yang jempet. Jempet. Geus meuli rokona? Aya naon Pak Haji? Ah, teu. Biasa we, eta teh cenah panggil jeung naon jeung ontak. Kira aku Bandung we ontak. Menilami. Teu. Kemana besok teh? Ya. Aya naon? Ujang. Yang pikir. Tempat laur aya mah geus. Berarti tadi tuh nanti keur aing mah. Isine geus nih dilihat teuing cenah kapan. Jauh, baru mah. Iya teh. Aduh, aing mah geus ya. Jempet. Aing mah ngarokok. Tah, aing mah Pak Haji dia teh. Ento eta teh panggil jeung naon ya jeung ontak teh jeung naon sia kan teh. No. Ujang teh. Panggil jeung ontak geura aduh aing mah. Cicing atuh urang mah ngarokok teh. Wah gitu. Nah, apa yang beli opio dari Ujang? Jangan opieuna bener teh. Beli ka duit sabaraha ka teh? Hah? Halo, Tik. Sabaraha? 2 juta. Sombong amat. Pira aku rokok opat bungkus. Gusti nu agung. Jang. Setengah cicingnya nama urang euy. Ada yang dieu mah. Benar eta teh? Aya naon Pak Haji sih? Beli asa sok sararo aku Hareudang we. Ieu teh. Heeh. Asa tiis. Asli neng euy sia jadi hareudang. Ieu hareudang. Aja mah tepan sih gitu. Apa tepan sih kan dia. Etong. Guys, sanes kade ieu teh ari si Ujang. Siapinya dan asli sia. Jadi kawin ayeuna mah tah. Aing hah? Sampai guys dia. Dia
balik meuli atuh. Ya, Kade kayaknya mah yo aya pamajikan kontrol ka dieu. Wah, dijamin sok lah. Pemajikan naon can budak pengajikan haji mah. Aduh. Ah, cek kata hareudah aya akan. Ya. Jadi hawana teh sejuk gimana? Aduh, jang euy. Mane mah digombal jang euy. Digomel euy. Ada layangan gomel. Bajar kental layangan gubahan. Mana Neng ya? euy bisa Pandangan gitu. pertama teh aja. Kampung yang masih ujang. Kade beuki ka Jang jero. euy. Kade beuki ka jero akan ke mauhan. Goreng tuh. Goreng tungtung neng euy pageuningan kaduh. Irung nah hawas ka jero. Beda ka jero teh gemes. Gemes gimana? Nah, satu sopan ke hajinya. Sopan ke haji dikira ya. Baik euy. Gitu. Jang hareudang sok ki hareudang dieu bener teh Jang. Bener naon? Nah, sih. Ieu teh. Nyari weu. Teu eta. Mau. Nyari wanta. Mau. Mau. Kumaha euy? Ah, sia. Kieu lain turunna. No, no, no. Gelisnya bagi gelisnya dalam teh Jang. Sanis, misi. Aduh, ayo Jang. Berat si ujang, ya euy. Gambaran tuluy. Asli Jang deh. Ayo kumaha nya neng amanya? Kumaha hareudang ieu teh. Padahal ada sejuk teh nah hareudang enak. Hmm. Ieu mah curiga aya sesuatu. Henteu, aya sesuatu mah. Naon teh? Ngadak-ngadak we ieu teh. Mau. Tuh aya maung cenah. Ada kan haji cenah. Mau anu dikucirnya. Atau mau memakai dasar gitu kumaha. Sabeuki hareudang ieu teh euy. Aduh cenah beta cek si bawa itu cenah. Asa haji di mana cenah? Ah, mahal cenah. Nembe terang, geus mah mau Sabeuki nya ieu mah jelema ngaco, ieu mah tong denge ya. Jelema ngaco, biar aku aya mau ngomong. Si haji di mana mah mungkin mau mah paling ngagarung. Paling lamun mau ngagarung mah kan mau anu, pokoknya mau anu dibeungkeut. Jang aja Jang. Mau sebenarnya hati kieu. Bener itu Jang. Apa aja nih panik itu? Untuk Alis ngalingkeun aja sakedap cikuan kan. Hareudang aja. Apa sih dijual? Sahaya. La ilaha illallah. Cenah elek latihan imah, ya Allah. Aduh, nya kayak kolot deh. Geus soalin hajian bae ieu. Baik-baik ieu deui nya. Ya Allah, nah hanya kita majikan. Nya hulu nanya buntut tapi maca lumayan. Terus galak patut teh siapa nih? Oh. Masih isu, masih isu.